Hayo hayo hayo, cikikak cikikik kanyahoannya. Ngobrol jeung saha teh, ngobrol jeung saha. Perkana mah teu ngadenge meureun. Pukul geus si tadi ngajagir we nya panto karek ditinggalkeun sakitu ge ka warungnya. Kasempetan tah pajaran mane kebel meureun. Kadenge kuku lagi ti tadi ge. Ja, engke di TF naon coba? Ngobrol jeung saha teh, ngobrol jeung saha? Jeung popotongan. Buset, ngobrol jeung popotongan sakitu mesrana. Giliran bedi bel ku pamajikan mah kadang diangkat kadang henteu, kadang-kadang beri pareuman di reject. Giliran jeung popotongan mani anteng, hayang keneh nya Kak, hayang keneh ka popotongan. Minta biaya kumaha, minta bayu kumaha, nek lebaran minta naon, jeung mitra jeung meuli baju atuh mah jeuh matak naon di TF ge, pati kudu ngobrol anteng bajam-jam. Pajarna meureun kula teu ngintip, kula ti tadi ge ngintip bae di dinya di geger pintu. Nah tuh kula geus ngadengekeun. Meni hayu bae anteng, atuh ditinggal-tinggalkeun teuing Kak, ditalak-talak teuing eta mah bogoh pada bogoh keneh. Meujeuh bae geus. Ulah kudu ditinggalkeun. Ieu mah tapi cenah geus ditalak tapi na ngobrol mah huhahehe, moal balik deui tah ka ditu deui. Atuh jak kula ngadengekeun ti tadi. Heuh cenah ke menang THR di TF, kemenang gaji di TF. Giliran be dibel ku pamajikan mah teu diangkat-angkat acan. Dibel mending mun teu di reject. Atuh meujeuh, aita mah geus harayang keneh balikan deui ka ditu, meujeuh hop bae. Sareuk sakula mah. Atuh nek teu sareuk sakumaha? Ditinggalkeun teh ka warung sakedeung meuni kudu anu mesra, mangpang mumpung. Pajarna mah teu ngadenge meureun kula, kunaon sok mungkir bae mungkir. Atuh ari harayang keneh mah hop bae. Hop bae harayang keneh mah. Nek naon kudu ditalak-talak teh ku Kakak. Ai, teu kadang dereng amat kula mah. Sabodoh Kakak jeung nek ka ditu deui ge, nek di ditu cenah kula ditinggalkeun teu naon kula mah. Teu dungdungan kan teu geura bae Kakak ka ditu. Nek ngahonon ge di ditu, nu penting mah kula beresan burung puguh. Ieu mah cenah ngomong maka kula sumpah moal balikan deui buktina mah mana tah lah. Pira aku ngomong jeung popotongan sakitu mesrana, lamun teu hayang keneh mah. Atuh ieuna bae ge saperluna ngomong mah. Atuh saperluna naon anu diperlukeun henteu ngulah-ngulahan teu naon kula ge tah mah ngabiayanan hop bae ka hop. Ngabiayanan mah hop. Elos. Atuh matak naon zaman kuari mah jadi TF ge dina dana dina rekening bisa. Ulah eta mending ngobrol meni anteng, meni beli cicik kikikan. Manan kitu ge pada barogoh keneh meureunan. Atuh